Ceprian Kasep Soleh Bager danget ayeuna hidup kedah pinuh rasa syukur ka Allah oge tangtos kedah pinuh rasa syukur kanu janten indung jeung bapa. Pidawu Allah dina Quran surat Luqman ayat 14 anis kurli wali walidaya urang kedah syukur ka Allah kedah syukur kanu jadi indung jeung bapa. Alhamdulillah Kasep dina waktosna pageto hidup bade nikah masih keneh ayah ibu ramah hidup masih keneh ayah sepuh-sepuh hidup anu nyarengan hidup anu muprukeun doa pangrestuna keur hidup. Alhamdulillah oge danget ayeuna hidup tiasa ngalaksanakeun salah sawios upacara panganten adat Sunda anu disebat ngaras sareng siraman. Ieu teu sunat-sunat acan teu aya parentahna dina Quran. Satu acan hiji calon panganten di istrenan kedah ngayakeun heula acara sapertos kieu. Ieu mah murni Kasep adat jeung budaya. Tapi insya Allah adat jeung budaya ieu teh teu matak ngarempangkan ajaran agama. Margi agama urang marentahkeun hiji jalma ka hiji taat ka Allah kalayan teu ngamusrikeunana, kadua kudu hormat kanu jadi indung jeung bapa. Sokomo hidup putra pameget Kasep. Hadis riwayat Muslim. Aisyah paranto kantos naros ka Rasulullah, milik siapakah anak laki-laki itu ya Rasulullah? Jawab Rasul, milik ibunya, milik ibunya. Kukituna Kasep sabadana hidup ngajatuk rami omat ulah katungkulkeun kudu jadi bojo tetep kewajiban utama hidup kanu jadi indung kudu saimbang jeung kanyaah kanu jadi pamajikan. Ibu ramah hidup anu geus hese capek dugikeun ka hidup 28 tahun kumelendang di alam dunya 90% kesuksesan hidup ieu berkat jerih payah ku jadi indung jeung papa. 70% menang kuru cileuh kentel peujit meunang ngadoa indung jeung bapa beurang jeung peuting. Matak pantes Allah ngalaknat jalmi anu awon kanu jadi indung jeung bapana. Teu kudu ngadaguan jaga disiksa ku Allah di akhirat. Di dunya keneh geus dicirikeun. Ibu wasiat kanu Kasep kanu soleh anaki. Ibu hidup, ramah hidup, pupusti pikanya margi kunci kabagjaan hidup aya di aranjeunna duaan. Ridallahi fi ridal walidain, suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah Ceprian gumantung kana ridona indung jeung bapa. Pon kitu deui benduna Allah gumantung kana benduna indung jeung bapa. Tah dina waktos ayeuna Kasep sok sing ikhlas sing ridho pentah hampura kanu jadi indung, pentah hampura kanu jadi bapa milih aya dosa anu teu acan ditobatan ku hidup. Meh teu jadi gantar kakaitan, teu jadi hahalang, teu jadi tunggul sirungan catang supaan ngahalangan lungsurna ridho Allah kanggo hidup. Tah eta painten intina tinu acara ngaras kahartos Kasep. Ayeuna siraman, tah siraman mah ieu buktos kadeudeuh kanyaah ti ibu ramah hidup, eyang hidup, uwah hidup, tuh wargi-wargi hidup. Bapak Ustad tebih-tebih oge sumping hoyong muprukeun doa pangrestuna ka anjeun. Mudah-mudahan ieu cai barokah cai kahuripan sing aya berkahna hidup lahirna sing sehat sokomo hidup dinas di kesehatan sing dijaga ku Allah sing ditebihkeun tina saguring panyakit moh anu abot anu ringan hidup masing jagjag sing sehat didoakeun oge hidup sing jadi imam anu sae sing jadi kepala keluarga anu tanggung jawab duna akhirat sing jadi pamimpin anu utama kanggo bojo hidup. Arizalu qawamuna ala nisa pimpin yang aneke sehingga tiasa sasarangan sareng hidup ka surga. Doakeun kusadayana Ceprian janten imam anu sae caroge anu soleh kanggo bojona. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ceprian anaknya asa cikeneh ibu hidup ibu Hajah Imas dikeresakeun ku Allah ngakandung hidup. Patuanganana melendu nyeri na kalangkung-langkung tapi anjeunna teu pundung Kasep. Esti ning pinuh rasa syukur ka Gusti Anu Maha Agung. Dikeresakeun bakal gaduh turunan. Asa cikeneh Ceprian tuh hidup lulumpatan di buruan, di udag-udag di huapan,
Ditungtun-tungtun disakolakeun asa cikene kas hidup di wisuda jadi sarjana. Alhamdulillah ayeuna hidup parantos 28 tahun geus sawawa jaluk juk jangkung ngaluhuran nu jadi indung pageto. Alhamdulillah waktu-waktu anu ditunggu-tunggu ku ibu Rama hidup tereh boga jodoh dikeresakeun ku Allah. Alhamdulillah ayeuna hidup di ais deui kudu jadi indung nelek nengkung 28 tahun katukang teu weleh hidup oge di ais dituntun-tuntun dinakna neng lirna geus endog beubeureuna muntang ka tuang Rama anu nyanak palita kasep oge ibu mangga muntang ka Bapak Haji Agus imam di kulawarga anjeunna anu tanggal waler ka bojona ka putrana dunya akhirat bari nyanak palita simbol siloka yang kolot mata weleh mere pituduh jalan kanu jadi anak. Pak Haji mangga canak tuang putra sareng tuang bojo ngalengkah ka palih dieu bari dikawihan ayun aming. Mangga. Bapak Haji Agus Jani, alhamdulillah mah si Cikal dugi ka waktosna nikah. Bapak doa Cefrian bade nikah sareng ieu hiji wanoja tangtosna ge ieu anu bager, anu soleha neng Anneke Dewina. Mangga Bapak doa Pak. Insya Allah doa. Ibu ngaridoan, ibu doa, ibu ikhlas, ibu satuju Cefrian nikah sareng neng Anneke. Insya Allah ridho. Alhamdulillah kasep ibu Rama hidup ridho lillahi ta'ala. Didoakeun nya hidup sakali deui sing tiasa janten imam anu sae kamu Anneke. Cepengan lilin aku Bapak sareng ku ibu. Buktos Bapak kali ibu doa, buktos Bapak kali ibu ridho, sasarengan eta lilin ditiup, bari dina manah ngaoskeun Bismillahirrohmanirrohim, Allahu Akbar. Mangga Bapak kalayan nyebat asmana Allah anu maha welas maha asih, Allah anu ngawasa satung kebing alam jagat raya, Allahu Akbar. Mangga calik tiluan dina kursi. Sakedap deui Cefrian hidup bade diecageun aisan. Tapi lain hartina kadeudeuh kanyaah indung jeung Bapa pungkas nepi ka ayeuna. Da puguh kasep kadeudeuh indung jeung Bapa masa panjang jalan satungtung nyawana teu aya kendatna kanu jadi anak. Ditikahkeun kudu ditikahkeunana teu weleh melang, teu weleh hariwang. Tapi hidup geus sawawa, geus boga tanggung jawab anu utama. Ayeuna hidup rek diecakeun aisan bral jungjunan geramiang. Tong hayang ngarondel wae ka kolot, tong hayang menta wae ka kolot geus waktuna hidup ulang tarima kanu jadi indung jeung Bapa. Didoakeun hidup sing sugih ku harti, sing beunghar ku harta, sing bisa ngamulyakeun indung jeung Bapa. Didoakeun kasep sakali deui hidup sing jadi lalaki langit, lalanang jagat anu soleh tur tanggung jawab. Ibu mangga diecakeun aisanana Bu, bari dititipkeun ke Allah. Ya Allah Gusti, mugi ieu nu kasep nu soleh sing ageng milikna luhur darajatna, lungsur anaking, lungsur sayang, mayun ka tuang ibu, cepengan panangan tuang ibu ku hidup. Tingali mamah, tetep mamah, tetep socana. Ibu hidup insan aulia Allah anu sabar, anu bager, anu nyaah, anu bela ka hidup. Teu weleh lameina baseuh ngaduakeun cep sareng rai hidup. Ibu hidup sakitu deuneuhna
sakitu belana sakitunya anak. Alhamdulillah hidup terlahir ti ibu Rama hidup anu sakitu. Sakitunya aja ngabelaan ke anjeun. Cepengan pandangan tuang Rama Kasep tingali Rama hidup anjeuna insan aulia Allah anu sakitu tanggal waler ka hidup dunia akhirat tikawit hidup gubrak medal ke alam dunia hidup tos dikenalkan ke kalimat thayyibah cepil katuhu hidup di adanan cepil kencah hidup di komatan disakolakeun agama nepikeun ka hidup pinter maca Quran bisa ngaos sholawat tamat jadi sarjana boga pagawean anu sakitu saena bagja pisan Rama hidup perjuangan Rama hidup Kasep sakitu belana ka anjeun tah ayeuna mah Cefrian kedah lisan Kasep sok nyuhungkeun di hampura ka indung bisi hidup kantos sentak sengor kanu jadi indung bisi hidup kantos kumrang gamreng kanu jadi bapak tepuguh-puguh sentak sengor nyarekan ka indung jeung bapak padahal cek Allah hiji budak nyebut wae kanu jadi indung eta geus jadi dosa sokomo lamun urang wani dulak delek sentak sengor haok polotot kanu jadi indung jeung bapak tobatan Kasep tobatan sangkan terjadi hahalang karena lungsur narido Allah keur anjeun penta doana yakinkeun diri doa indung jeung bapak eueuh hijab langsung nembus langit ka-7 doa indung jeung bapak mustajabah matak cekolot nanaonan munjung jauh-jauh ka gunung muja jauh-jauh ka sagara namah-namah doraka jeung kamusrikan munjung jeung muja mah ka indung jeung bapak doa nasa ciduh metung saucap nyata cepengan mikrofon Apunten ujung doakan ujung apunten ujung bagja pisan Bapak Haji Agus Gaduh Putra anu soleh sapertos ieu anjeunna teu wasa kenal carita tapi juuh cisoca tos ngabuktoskeun anjeunna jalmi anu sae jalmi anu soleh jalmi anu ngarti kana ajaran agama Kasep dinoakeun pisan tantosna ku ibu Rama hidup doa pisan hidup nikah sareng pilihan kate hidup sing bagja ayeuna gambrung ibu Rama hidup amitan ka aranjeunna duaan sabelah deui nangkep Bapak Kasep Gusti Bral gerabiang jungjunan bebelahan nyawa kembang ati ibu jeung bapak dihampura pisan sagala rupi dosa hidup Bral sumawona hapunten Rama hidup Cefrian pilih Rama hidup kirang ngatik ngadidik ngawarah nu jadi anak hapunten ibu hidup pilih kirang nalingakeun kirang nyaah kan jadi anak bilih aya kahoyong-kahoyong Cefrian dugi kadangan ayeuna teu acan kacumponan kudu jadi indung jeung bapak hapunten Rama hidup Kasep hapunten ibu hidup Kasep tapi nu Kasep sing yakin teu aya anu leuwih nyaah di alam dunya iwal indung bapak urang Brageram yang jungcunan mayun katuang ibu Cefrian
buktos bakti hidup kanu jadi indung mangga ayeuna urang ngalaksanakeun anu disebat ngaras. Ieu anu kelirna bodas simbol kanyaah indung celik putih cak herang kanu jadi anak teu geuneuk teu maleukmeuk estuning nyaahna tan wates wangen diusapan ku hidup bari dirarasakeun geterna ka cinta indung ka hidup bari hidup nginget-nginget dosa kasep bisi aya dosa-dosa hidup anu karasa anu teu karasa anu ngahaja anu teu dihaja anu disumput-sumput obatan ku hidup istighfar tilu wangsulan pinten. Astagfirullahaladzim. 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 Allah Maha Ghafurur Rahim. Allah pasti ngahampura ka hidup lantaran hidup kalayan sepenuh hati tos menta hampura kanu jadi indung mangga diwasuh dampal sampean anjeunna kasep sareatna hidup ngawasuh dampal sampean tuang ibu danget ayeuna hakikatna hidup beresihan sagala rupi kokotor waktos ibu hidup ngalahirkeun hidup duka sakumaha getih anu ngabayabah duka sakumaha kesang anu nyurulung duka sabaraha urang anu ngajep waktos hidup dilahirkan ku ibu hidup sok wasuh dampal sampeanana bari tekenat-kenat dina manah ngadua ka Allah ibu hidup sing panjang yuswa hidup sing bisa nyugemakeun anjeunna sangkan Allah bukakeun pantos surga jeung keberkahan kanggo hidup bral sing kiat dina nandangan sagala rupi cocoba rumah tangga hidup sing kuat sing bisa sengitan dampal sampean tuang ibu ieu silokana Cefrian hidup oge sing bisa nyengitan kula warga sing bisa ngamuliakeun kula warga sing bisa ngangkat harkat darajat kula warga ulah ngawiwirang kolot ulah ngerakeun dulur jeung tatangga tapi bawa aranjeuna kana jalan kasayan canak aranjeuna kana jalan anu pinuh ku kamuliaan amin simpen di dampal sampean tuang ibu bager gubragen mastaka hidup kana pangkonan tuang ibu nyaluuh mundut doana mangga ibu mangga dijian dijampe didoakeun bu dosa tilahir dugi ka batin ciseja ngecelak masehan nyaluuhkeun pangkonan duh ibu hapunten abdi hapunten cengkat kasep gabruk galentoran ibu hidup alhamdulillah hidup masih bisa kene ngagabruk nu jadi indung masih kene bisa ngagalentoran nu jadi indung ngaharewas kana cepil tuang ibu aanya pisan ka ibu dedeh pisan ka ibu bakal bakti seumur hidup ka ibu tangkep sabelah dari tuang ibu kasep bagja ibu gaduh putra pamanget anu sakieu solehna bu tangkep sabelah deui alhamdulillah juuhna cisoca ibu hidup cisoca anu bakal ngabukakeun lawang kariduan Allah rahmat Allah kanggo anjeun bageur taarna encep dicium ku ibu alhamdulillah barakallah ngageser karamah hidup bageur sami ieu ge ngandung simbol siloka warna atang lebih kelirna koneng koneng lambang kemuliaan lambang keagungan Bapak Haji Agus Jani imam di kulawarga anu kedah dihormat diagung-agung ku putrana oge ku bojona tah dampal sampian ieu kasep anu berjuang dug hulupet nyawa hidup kedah belajar banyak dari beliau engke lamun hidup dina lalakon kahirupan manggih tanjakan omat Cefrian ulah ngarasula omat ulah nepikeun ka hidup putus asa keureuh bari nikreh bari menta tulung ka Allah isuk pageto pasti hidup bakal manggih pudunan omat dina mangsa manggih pudunan ulah rasa maneh
lantaran hiji mangsa hidup oge pasti bakal mangih deui tanyakan. Kitu jeung kitu kahirupan hidup kudu diajar tina kasolehan ramah hidup, tina tanggal waler ramah hidup dugikeun ka hidup sareng adi hidup tiasa sapertos kieu. Sengitan dampal sampean anjeunna, insyaallah hidup urang kali anu soleh taat ibadah bisa ngamuliakeun indung jeung bapa, bisa ngangkat harkat darajat indung jeung bapa, bisa mukakeun lawang surga indung jeung bapa. Amin ya rabbal alamin. Simpen di dampal sampeanana nyanuh kana pangkonan tuang rama kasep bager. Eneki junjunan umat kudu ati dina ngembah rumah tangga. Cengkat kasep gabruk ramah hidup kasep. Alhamdulillah, Sing rapi alhamdulillah kasep bager bisa keneh ngarangkul ngagabruk ngagalentoran nu jadi bapa. Cobi bayangkeun ku hidup saupami ibu ramah hidup parantos aya di kieuna rek kasaha hidup mentah hampura. Nyaah maka kolot keur araya keneh kasep, keur araya keneh geus teu aya mah urang batiehna ukur bisa ngintunan doa gaduhna naon oge teu tiasa katuang ku ibu ramah urang. Tangkep sabelah deui ramah hidup kasep. Taarna encep dicium ku bapa. Neng nama jeung kabal hideung katuang rai paungku-ungku jeung dulur patuturun sirah sagetih saturunan sok aya wae paceng kadan komo hidup keur alit mah silih pasisitina tah aya nama hidup geus sawawa kudu silih tulungan silih belaan keluarga harta yang paling berharga. Hapunten Devina Aafrian milih Anjana Culangung ka AA, pilih kita menghormat ka AA. Pon kitu di Neng Vina, hapunten AA, pilih AA ka Neng kirang nalingakeun, kirangnya kanu jadi adik, rasa maneh kanu jadi adik, sok tutunjuk sentak sengor. Hapunten sing arageng milih luhur darajat iring ringah Bapak Haji Agus kali ibu kasepuh-sepuh kali dia kasep nyungkeun doana. itu jalan kebenjangan pun aku reka sadana Ka eyang hidup palidinya penten eyang sepuh sediwakilan palidinya sayang. Terakhir ka kersana Bapak Ustad sareng AA palidia kasep. Mangasa sarengan jamaah sallallahu alaihi wasallam.
abdi sadayana janten saksi danget ayeuna aya hiji jajaka calon panganten anjeunna bade mapayungan mudak tanggara kabagjaan dina rumah tangga. Jantenkeun anjeunna imam anu sae ya Allah, jantenkeun anjeunna pamimpin kanggo bojo, jantenkeun rumah tanggana pinuh ku kasinugrahan ti anjeun, pinuh ku karidoan ti anjeun ya Allah ya Rahman. Istajib doa abdi sadayana Ustaz. Mangga jamaah sasarengan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ustadz sumangga di haturanan. Jamaah mangga sasarengan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Mangga di haturan Bapak